Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Thumma 'urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil Islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara Kusim Kuring dihormat, khusus para alimil ulama, para kiai, para qori, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami napa hadir di haflah mubarakah anu sangat dihormat tur dimuliakeun oge dispesialkeun. Kersana guru urang punten kahalangan eta ngaranna saha namina teh tukeun teh kahalangan Ki Haji Mukhtar Al-Mukarram oge Kiai Ruyani. Untuk nyangka ya Kiai Ruyani mengenang masa lalu mungkin 35 tahun ke belakang, 35 tahun kaburi. Aing ingat wajah eta Ki Ruyani. Naon sababna? Pernah sakobong sa pasantren jeung kula waktu di Sukabumi. Ternyata kula nginget-nginget baheula saha nu sok ngajongklokkeun aing ka kula. Kapang nih ayeuna mah beungeut. Mana Ki Ruyani? Ki Ruyani ka dieu. Balas dendam aing. Aya di dia aya kolam tah Ki Ruyani mau aya kolam dulu. Masya Allah, bunga jasa ate gula bisa panggil jeung sobat seperjuangan, sapa pahit sama manis, bahkan sebatang berdua, kejo sepiring berdua. Ngaloloban aku nyana dia hakan enggak bagan remeh nabah. Tadi ngomong ingat kene ulama asa bubarok bala pangleutikna pangpenekna heueuh aing pangleutikna pangpenekna di kobong teueukan sok ulin ka kobong aing wae sok minta jatah rokok aing baheula. Ki Ruyani ingetin kene. Alhamdulillah panjang umur sing berkah. Dan Ruyani sing berkah panjang umur. Turunan-turunan sing sarole sok ya. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dispesialkeun, dimuliakeun. Bu, Pak, urang moal apal Islam jeung ajaranana. Urang moal wauh ka Allah jeung ka Rasulna. Urang moal nyaho kana ibadah. Urang moal nyaho kana faidah Isra Mi'raj.
karena hikmah talab ilmu silaturahmi lamun syariat nu ngawuhkeun Islam jeung ajaranna ka urang melalui majelis taklim, pondok pesantren, pengajian-pengajian lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid. Bener tuh? Bener tuh? Panggih jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah ngadenge suara Nabi can pernah, tapi konon dina hati urang nancep rasa iman jeung cinta ka Nabi sehingga geus bela lewat bulan Rajab ayeuna bulan Sya'ban bulan Ruwah gedung di Ramadan masih kena Rajaban dan Rajaban ya Jabrahdon ya Rajab di bulan Ruwah gedung di Ramadan tilu kardus eta berkat aing bener teh tisaha apalna Asep lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana. Berarti aya jasa batur ya teh leres. Benar teh? Yuk belajar menghargai jasa orang lain. Aya paribasa. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyen jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Benar tuh? Ya kameramen pan boga jasa ya. Terutama ka aing, komo YouTuber. Ya pengen ceramah di mana teh YouTuber aya bae disebarkeun da aing dina YouTube. Eta jasana hebat. Aing nyaho Kalimantan, nyaho Sulawesi, nyaho Manado. Dari mana Pak? Dari YouTube tuh. Matanya mau nuntut ke YouTube mual bari tarasa torge ka aing jasa na hebat bener teh Kori bisa ngaji Quran ngeunah jasa sorana para salon aya son coba lamun eueuh sound system ripuh ki Badrul Salam Samsuri Firdaus bener teh nu nyanyi hadro salawat genah make salon aing ceramah hampang make salon buka jasa ya si catrek teh jelema aya tuh herang tarang di lampuan bening kamu gemes deh Ustaz catrek di pasar Kemis Masya Allah ini bisa diberi kopi encan ya ayah rokok aya menurut kopi rokok bahaya bisa dipariuman ya salon aing atau aing jadi ngap sehat teh ira ada umur di ira mungkin ngobrol orang kayak ceramah lah CS sama-sama hidung cicing cicing ada nu poe kacaangan tetep geuneuh asli catrek lihat yang aing bedas nama neon we emang geuneuh sampai geuneuh ke laku Bu yuk belajar berbuat jasa ka jalma nu gede jasa ulah pinter ngadaharan jasa batur tapi sekali-kali yuk kita buat jasa untuk orang lain insya Allah. Kunaon Asep geus lewat bulan Rajab Sya'ban manusia kasih Rajaban tandana cinta ka Nabi emang kumaha kitu cinta ka Nabi ku gede-gede jasana Nabi ka urang bener teh syukuran urang teh ka Allah syukuran ka jalma nu gede jasana ka urang saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haji balik Haji Badru balik mana yang jadi om bagian tutup lawang si gotaka bae aing Haji yang pengajakan balik ke atas
kalau kembali kayak macan hasil bo ayah jasa Kangjeng Nabi ka urang leres teh naon jasa nase maaf luas mau dijabarkan intina mual ayah makhluk di alam dunia mau dicipta ku Allah lamun Allah menciptakan nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kita sampai mati amin fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal sanajan anu ngaharamkeun kana rajaban masa bodoh lah yang penting kurang cinta ka Nabi gitu be memutikeun cinta ka Nabi pan rupa-rupa bener teh alhamdulillah ibu gara-gara cinta ka Nabi daek datang ka dieu bapak para pemuda para santri daek dara datang alhamdulillah udah cek nafsu mah mending di iman ya teh jujur cek nafsu mah mending hees ya teh perang dina hate setiap detik naon perang asep cek ulama ahli sufi aya dua rais aya dua presiden perang dina hate urang setiap saat hiji aya nu disebut raisuddin pemimpin agama nu dikendalikeun ku iman jeung rasa cinta kana agama nu kadua aya raisun nafsi pemimpin hawa nafsu kadang-kadang di hati-hati setan milu ngendalikeun bisa ngabatalkeun kana paniatan soleh urang isu-isu kayak nyaorek rajaban ayeuna ieu kayak penting bilo hadir rajaban begitu maghrib rek irit datang babaturan ngadon ngopi ngobrol ngalering ngidul bablas tapi kakek hadir setan pintar ngagoda ngagilekeun paniatan urang makanya untung ya no halal dirman iman agalaulun deui alhamdulillah sing istiqomah iman urang amin cek nafsu rek ka mana cek iman rajaban cek nafsu ulah capek karak balik di gawe mending hees bae di iman mending reureuh di iman jujur ieu loba wajah-wajah cara ape nu tisuk di gawe balik sore pasti aya bener teh wajah-wajah lungse capek ngalolobana wajah lapar ya udah kicep lagi tinggal tilu itu atau jakanya hoa kamu kameramen lagi ya termasuk tukang son bule udun tukang son laparin bo cek iman rek ini rajaban gen bae capek oge bari rajaban bari reureuh iman anu meunang alhamdulillah nafsu ngahalangan di cicing sia di imah yang naon sia rajaban tuh sinetron rame sinetron acara TV rame iman ngajawab sinetron acara TV isukan aya deui tapi jeung rajaban tahu dah hareup cantang tuh umur aing panggih bener tuh pan urang teh nyaho apakah ini rajaban yang terakhir rajaban tahun depan kita nggak ketemu naon sababna Ajrail datang teu bebejah heula ulah kajongjo nanti hidup dalam dunia sampai kapohorek balik ke Allah hakikat orang di Gusti Allah mungkin balik deui ka Gusti sing saladar hirup sing eling kana liang da hirup urang ngabijil tina mungkin balik deui kana sabab urang mah ka mana-mana mamawa atuh buktina dina awak urang loba selapan liang ya tanah awak mudoh ya dua liang mata dua liang irung jadi opat dua liang celi jadi genep hiji liang baham dan mulut jadi 7 kedalapan jaga salapan tidak berani menampakkan diri bahkan lo bapak-bapak nyiaran duit nyiaran dunia berang penting banting tulang luket leket kesang sampai korban sholat korban ngaji si horeng syariat dan ngabelaan hebat berarti kesimpulan anak dari liang untuk liang menuju bahkan bapak-bapak balik rajaban ketik penting di imah rek nyiaran liang panto imah beraku salah kisia tengah puting naik kenteng ngeres ini jadi kesimpulan anak dari liang untuk liang menuju sekali liang tetap hidup ya deklarasi kurang partai aja
arteria harimu nyolok lagi sekaliangan dengan colos tuh para liang para hadirin cicing jujur cek nafsu mah mending di imah nafsu ngalangan deh jangan secara jaban cicing di imah lapar secara jaban mending cicing di imah lapar tinggal ke dapur iman ngajawab genbay lapar oke sabab aing ngadenge panitia ngejo nafsu ngalangan deh ulang rajaban cicing di imah tunduh mending hes di imah mending sare di imah iman ngajawab genbay tunduh oke tetep aing rek rajaban cenah tunduh bari rajaban bari sare makanya ulah aneh lamun di acara doge sok kain molor genbay antepkeun berarti eta niatna dua eta jelema di imahna hiji niat tolab ilmu nu kadua niat ngapalkeun molor bahkan kula meresep lamun kula cara makam nu hadir malolor berarti kula balik teka nyahoan nu penting ayah Joni ulah molor ayah Jono Joni teh lancekna Jono mana si ayah mana tuh tak ayah cicing ini ayah Jono cicing kami tuh susah nyiaran aing pernah kejadian ih main balik ceramah lengoh tuh babawaan nah tuh panitiana aing mah teh susah aing nyiaran ayah Jono aing di Bu jadi undang menang teim iman sing istiqomah amin ya Allah ya Rabbal makanya ya doakan para ulama para kiai guru orang itu balas jasa baik ka guru ka kiai mere dunia teu mampu atuh mere doa nu bagus-bagus doakan para ulama para kiai sing paranjangkeun umurna tambah sehat walafiat tambah barokah ilmuna tambah milik rezekina tambah istrina itu ini salah kape kami terjadi gimana asal kagok kayak ngelur ya lalaki setuju cicing yang nanya ke lalaki setuju alhamdulillah ibu-ibu setuju pasti dan doa terakhir lawaka daripada pula turun ceramah di luluh ini yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmu dan berkah rizkina, diberi turunan anu saleh terus salihah, anu mampu meneruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusuh aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, mudah-mudahan menjadikan pemimpin anu amanah anu saleh amin. Susul segera para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayeuna geus ninjak ya Rajab di tanggal 47 tanggal 40 genep ya aduh 16 Sa'ban dan 12 Ruwah karena kemarin di 10 Sa'ban lamun di Rajab hiji tanggal hiji Rajab berarti guys 40 genep luwih di dia mah sebulan ge jujur ya acara tuh ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses leres tuh nah proses saya hiji aya perjuangan kedua pengorbanan kersana aya Jono kontek Kasim Kuring melewati dulur Sim Kuring dulur Kura Bahuban Mas Lani RW mana Mas Lani kemana RW Mas Lani tak geus leungit deui bae aduh atuh nu tanggung jawabna eta deui bae rasaan teu babawaan balik aya RT na ieu si Jabri atuh tatangga aing ti Sukabumi kan orang Sukabumi aing nyaho eta mah tatangga aing ti Sukabumi baheula lahir di Parung Kuda lahir di mana oh jam banget itu Kabupaten Sukabumi kene geus ke ngobrol aing ceramah lah coba dulu pula di dia alhamdulillah
perjuangan anak Mas Lani geus kebel nyirian tanggal bah yang rajaban aya saban kosongna jadikeun bah jadikeun tina perjuangan disusul ke pengorbanan dalam pengorbanan dan aset harta tenaga pikiran ini dikorbankan harta dikorbankan aya tenda aya panggung aya sound system aya kamera maaf ieu lain anu panitia lain nu batur ieu teh bener teh geuning dipasang di dieu pan dibayar mereka harta para jamaah para panitia bener harta dikorbankan tenaga dikorbankan para pemuda para santri milu ngorbankan tenaga nggak bebenah ya tempat supaya nyaman iya nu hadir alhamdulillah insyaallah banyak tumbuh-tumbuhan kalian ya tengkal kelapa bawa kalian kreatif ya doang di taman bae aja ayo dulu kita suka ingat karena film Oma aja kok dulu taman Oma itu jing 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 Harika Oma Titin oh Titin oh tuh mingguan main film itu si Ani yang si Rika Ani aja oh si Acah itu minggu hebat ya kreatif tenaga dikorbankan alhamdulillah pikiran dikorbankan dan didong ayah Jono si Asep Mubarok sih itu datang terus ditahan ke Mas Lani hubungi Asep Mubarok terus itu datang itu lepai kaburi nes kering Lani bah cek ayah Jono ulah poho tilu pe deui itu panjang lah balas isuk-isuk Mas Lani kering bah ke sore berangkat jam baraha bebas pusing Mas Lani gitu bebeja menan ke Mas Jono kaya Jono pentas serok kirimkan serok oh 3 jam setengah jam macetna berangkat ba'da asar baik jam 4 nyiapkan mobil naik suku sabelah langsung ayah Jono bah posisi di mana karena naik cokor sabelah aku sukain kudu dipoto Jono gangguin aku terus biar aing berangkat begitu nyampe ka dieu Mas Lani bunga aya Jono nyamperkeun ka ditu aing istirahat di ditu di keruyan aya Jono ya ho aing kalakuan aya Jono ya ho aing kepribadianana ayeuna ternyata resep nyium lalaki Jono ulah sekali-kali deh aku geli tahu tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusan anak peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon isina ieu bungkusan teh asep pangajian pangaosan ari pengajian tina kalimat pangajian naon hatina pengajian harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga aya jaminan ti Rasulullah sing sajalma nu ngalengkakeun suku ini ka majelis ilmu maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga alhamdulillah aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun suku ini ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin indit ente ada penima ya rutinan mingguan es bae di imah aya nu kitu aya nu kitu salaki sia maaf ya lain jeung ibu jeung lalaki nu hese diajak ngaji pun ibu-ibu mau dibahas paling rajin di mana-mana ibu-ibu
pengajian mah pinduh baik ibu-ibu paling kompak ibu-ibu hebat lain muji hareupeun emang kenyataan anak itu mereka capek ibu-ibu mah isu-isu pengajian hadir belaan pegawai di imah ditinggalkan cucian sesehan numpuk ditinggalkan nyesih mah balik ngaji aya nu kitu buaya tah denge parman bahkan anu nekat ibu-ibu ke pengajian mengos sesehan nyesih kiai saya tahu ya nu hese ya wong-wong lanang lalaki nu hese entah kula di Cikampek kayakeun syariahan teu kondang bapak-bapak kok undangan sebarkan 100 nu datang 5an aki-aki kabeh ngopat batuk nu hiji molor ngobrol jeung karpet aing di majlis mending ngondang ibu-ibu tolong undangan cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatnya ibu-ibu kompak di mana-mana ngan olok kejo eta masalahna undangan mata olok kejo olok teko kue nyamperkeun siap terhitung menit detik redis bolu karak lewat siap hilang dari peredaran atau makanya ulah aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasnya ngededak lalin tuh mata memolotot kaki ai doang berarti itu leungeun sibuknya terus rating tas bisa nu liwat kareun opak liwat tewak betes rating jeruk cau mah geus dedek ti heula sampai ka piring panitia leungit ke bawah ih dan nyengir sia mikir nonong he lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di jero di majlis di itu yang kiruyani bari temu kangen aing uni duaan bieu jeruk cau kieu bae luak lieu kiruyani luak lieu bae eta teh modus neuleuh batur meleng cau lagi hiji di kantongan ku kiruyani sok teu percaya kodok na kantong celananya pasti aya cau raja bulu kan maaf lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu ngajar ibu-ibu mah roceh tim minta pembukaan ayonya nami lu ceramah di buri ya emang kiai ceramah nya nabi juru wak ngomong-ngomong salaki batur goblok salaki siap pikiran ngomong-ngomong tiung batur tiungnya nage can lunas oh ayo saya jujur ngaku emang geus lunas tiung oh geus aya cirina nu geus lunas marapi nu nyengsol eta can lunas oh itu diobengkeun itu dibenerkeun itu geus lunas geus tiung nalesang coba make tiung nu make aibon rapat kana hulu dilem tiung teh geura ya Allah ya Rabbana jujur ibu-ibu tuh paling rajin ngaji paling kompak ngan balik ngaji telok bawa ilmu akhlak jeung sifat terubah-ubah memeh ngaji monyong kasalaki balik ngaji makin nyungcung atau balik ngaji lain bawa ilmu bawa kiriritan bayarin ibu-ibu pun bapak-bapak mah adem tilok ribut tilok gandeng lamun ngaji teh adem sunyi senyap bapak-bapak mah demah lolor bapak-bapak lamun asup ke majlis luak liuk nyiaran tihang jeung tembok buat noneta buat ngatur strategi
Strategi naon? Nempelkan tonggong karena tembok. Lamun tonggong geus nempel karena tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Tak. Damai bapak-bapak. Mun ibu-ibu tim mimiti pemkarang tak hampir doang entok kerja jumur wangengkeun dan tetap paling kompak semangat ibu-ibu panjang umur amin. Atulah geus eueuh gerakan majelis taklim ibu-ibu sepi siar agama bener atuh ngandalkeun bapak-bapak mah susah loba alasan kak irarek ngaji rutinan teh ka minggu hareup minggu hareup deui ditanya geuning ka hadir penting ka minggu hareup kamari mah hujan minggu hareup teh hadir deui geuning ka hadir di minggu ieu minggu hareup mun kamari mah pan kamari telat balik gawe macet di jalan minggu hareup teh deui eueuh deui bae pas dideuleuh geus bae rek ngarep-ngarep bae ibadah hei keur hirup kan hirup kene terutama jak budak pemuda ya para remaja rek ibadah ulah dingkengke cek kira rek sholat ke geus kolot hei geus kolot taripuh bener teh geus kolot taripuh leuheung sia lamun diberi umur panjang lebih ka kolot lamun paeh ngora-ngora loba nu paeh ngora-ngora loba tuh kudu gering dicak-caknya paeh waktu datang ajal tuh bisa nolak bener tuh kemarin budak ngora di Bekasi maot jak-jak sehat gara-gara ngopi di tengah jalan tol aja kuma aing tuh ngomong mah karena ajal aki-aki gerak-gerak kamari tina ayun-ayunan paeh ayun-ayunan tower waktu datang ajal tuh bisa nol naon teh ira rek ibadah ke geus kolot geus kerot maripo sok karasa ku abah ku ibu ku emak ku nini ku aki hayo geus kolot maripo rek ibadah bener teh sabab geus kolot maka terapan penyakit DRS ieu penyakit aki-aki nini-nini ieu DRS naon DRS nu kahiji dada rasa sesak bengek nah kurang tekan dulu berjamaah abah mah geus teu kuat leumpang jauh-jauh hayang mah hayang ka masjid ngan geus eungap tuh hiji ta penyakit aki-aki ini bengek dua DRS dedeulean rasa samar-samar burem cek kira rek ngaji Quran teh ke geus kolot mah teu wauh kana huruf burem dedeulean bener teu nu katilu DRS dedengean rasa saliwang torek milu ngaji batur nyengir neuleukeun beungeut batur we heula batur nyengir kalak milu nyengir batur manyun milu manyun anu geus teu ngadenge we ripuh bawaeun bener teh karasa eta ku nini aki-aki ulah wakatorek saliwang bae geus ngabahayakeun kemana bah jas beureum kan teu nyambung eta sabaraha liter genep karung mudah-mudahan abang dileg-leg maung amin berarti sakti eta aki-aki awas saya yang budak ngora bangkit ya ayeuna mumpung diberi panjang diberi kesempatan subhanul yaum rizal banget pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang saya ngeruskan iya perjuangan agama di lemur urang lamun teu nyiapkeun ti aya nanti anak-anak muda bener teh doakeun sing saroleh amin ya Allah ya rabbal alamin ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan asal keuntungan orang jadi umat Islam jujur dibandingkan jeung kafir umat Islam umat yang paling beruntung di hadapan Allah. Namun keberuntungan umat Islam
diberi modal hirup ku Allah di alam dunia dua daya. Hiji aya nu disebut daya fikir, dua aya nu disebut daya zikir. Aya daya fikir naon Asep? Akal. Aya daya zikir naon? Iman. Urang mah umat Islam diberi modal ku Allah dua hirup di dunia, aya akal aya maksudna naon urang diberi modal ku Allah akal jeung iman supaya orang mampu ngabedakeun mana nu biasa mana nu luar, mana kejadian anu kudu ditarima heula ku akal, mana kejadian anu kudu ditarima heula ku iman. Jadi mampu ngabedakeun mana nu biasa mana nu luar. Sabab ayeuna loba sebagian kecil ieu mah umat Islam pabelit akal jeung imanna. Pabelit kumaha Asep? Loba nu salah neuleuh. Nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Bikang dianggap embe dianggap bikang. Da ayeuna mah loba bikang doang. Cek si itu biar aja. Atuh lamun embe keluar sok kadeuleu juburna, pingpingna, bitisna kadeuleu. Embe loba bikang anu kitu ayeuna. Nu kelerju kadeuleu jubur pingping bitis. Loba nu kitu? Eta teh jelema. Jelem aya di dieu kitu. Oh. Ya aing mah yakin urang dia mah geus rapih, geus biasa nutupan aurat. Alhamdulillah. Naho da keur ngaji. Biasa bae di luar ngaji mah isu-isu ge ka warung, make kutang somplak sadeuna. Leumeuleung mun herang geuneuh deui. Mun mulus hapur sing jarblang. Jaro mending ngebul najis. Mending kieu rapih insya. Jadi loba awewe doang kadeuleu jubur, kadeuleu pingping, kadeuleu bit. Emang geus datang cirina akhir zaman. 14 abad yang silam Rasulullah mengungkapkan, saya di zamanun ala ummati yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa. Ciri tereh deket tekana akhir zaman di mana sifat isin awewe geus diangkat ku Allah. Jadi loba awewe geus leungit ka era eta teh. Intina mah kitu. Geus teu isin nempokeun aurat. Mata untung si neng anak urang ieu. Masih nutupan aurat istiqomah alhamdulillah sing bisa ngangkat derajat induk bapana dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Di mana-mana geus aya. Pingping jubur kadeuleu. Nah ulah di jero imah nama di luar imah ge membawa HP geus tinggal klik. YouTube, Google, klik. Jubur burekem. Bijil eta. Jubur kebo. Geus loba orat bikang marurah bener teh. Atuh komo di imah na TV leuwih gede gambarna ulah film iklan geus ajur. Yang meleping awewe batur ayeuna mah. Atuh na iklan aya hand body. Bening. Buduk mah teu dipake. Nah, atuh ribet kudu dihamplas heula. Ngeuleuh kelek bikang batur pan aya Rexona. Ngeuleuh dadah bikang batur pan aya sabun gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Asepnya Hosia ada yang buat TV. Dan aku aing meuli TV teh dihurung-hurungkeun. Ngan dipikir-pikir eta iklan nyambung kabeh. Ti mimiten pi ka ayeuna nyambung eta mah iklan. Handbody buat pingping na dideleukeun. Rexona buat kelek na dideleukeun. Sabun gift buat dada na dideleukeun. Nyambung. Yang hiji iklan nu teu nyambung nepi ka ayeuna ti baheula naon Softtek. Penasaran aing nepi ka ayeuna. Teu kunaon teu dideleukeun. Jang naon atuh Softtek mah ajol-ajolan iklan. Aing nepi ka mikir berarti Softtek mah jak awewe anu ajol. Tah kitu bae geus. Tong loba pikiran timpak geus lah. Geus murah eta orat bikang bener. Na TV geus dideuleuh, na HP geus loba. Toh keluar imah. Ayo sia ka pasar, ka mall, ka mana-mana mending murah eta orat bikang. Pernah aing ka mall.
naik lantai 2 pakai jubah enggak gaya bagan berang-berang kamol di polototan yang gue satpam dikirain teroris ke jubah berang-berang kamol dari kerajaan yang berang melewatan mall nyimpang gelak kamol naik tangga lantai 2 tangga kahiji ditincak nuhana bikang nyodok seang pan kieu ye yang dihandap bikang geluhureun aing rokna pondok mata meni lurus karena jubur oh my god nu isin tibalik lainnya nu isin ya nama teh isinan ieu malah tongeng-tongeng guguru teh nah teh hanya kalau mau linggis aing ngajajakeun bikang ayeuna isinan nepi ka tungkul-tungkul istighfar isin ku Allah hakikatna syariat isin ku jubah hate mah guguru tuh aing enggak kah kamu pakai jubah coba pakai jaket lepis cocong leunna tungkul be aing astagfirullah sungut istighfar mata teu tahu diri nengah kayak lalaunan da penasaran nengah tungkul deui nengah deui 2 jam mah sakitu teh panon ustad kamu panon RT lain RT di dia lain RT di dia mah bagus RT Papua RT di dia mah tilok bebeja izin siapa ya Allah ya Rabbana ieu ciri akhir zaman bikang geus leungit ka geus leungit ka awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun barake calana usalakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari neulekeun ping-pingna da make kolor akina ribet akina rek ka sawah pusing haliweuh dengan kolor leungit wae sareng dipapake ku incuna si Nopi si Irma si Imas si Neneng si Tati marah si Engkong si Oda si Yaya si Uun mah si Cici si Tirtin si Mimin si Oom abisen kabeh wae pajar genteng model gaul nyian erok teu diukur makena paluhur dahayang kadele yang kadele kenal pot racing mudah-mudahan anak kurang istiqomah nutupan aurat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah jadi orang diberi akal jeung ari akal jang ningali anu bias fungsikeun kadinya lamun iman ningali nu luar contoh kieu lah hubungan jeung rajaban ieu mah contoh di Cikampek Karawang aya sungai gede ngaranna Sungai Citarum isuk-isuk saasa bubarok ulin ka Citarum aya truk gede di sisi sungai keur naikeun pasir saasa bubarok balik heula ka imana meunang 5 menit balik deui ka Sungai Citarum kaget eta truk geus pindah tempat bisa nyabrang ngaliwatan Citarum padahal Citarumna luas jero banjir tapi 5 menit eta truk bisa nyabrang Citarum biasa luar biasa ibu-ibu heula sing kompak semangat biasa luar biasa bapak-bapak biasa luar biasa sayawan bapak-bapak biasa luar biasa ibu-ibu biasa luar biasa biasa nama kan luar biasa pada jembatan loading tinggal beleg kuota
jauh ka tower. Biasa luar biasa. Nah, mulai aktif nama akal nah biasa. Nah, sababna jembatan. Berarti nggak jawab luar biasa, mikirkan tadi trukna renang. Sering ningali di jalan raya, aya jembatan sering. Di bawahnya aya sungai, kendaraan bisa nyebrang. Biasa luar biasa, biasa. Nah, sababna aktif akal aktif. Tadi luar biasa. Kata akal diuji. Ayeuna iman. Ayo ulah loading deh ya. Aktif wotana siapkeun sih bener iman awas iya pas sejarah dulu Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Apal Moses? Orang Israel nyebutnya Moses, orang Islam manggilnya Nabi Allah Musa alaihis salam. Dikejar Raja Ramses. Apal Raja Ramses? Adi nakejo Rames Fir'aun laknatullah alaih. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun ke pojok ke Lautan Merah, balik ke belakang Fir'aun geus deukeut reka bunuh, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, bingung nyalametkeun diri Nabi Musa, nyaran parahu eueuh kapal laut eueuh, nyieun heula jembatan puguh jelas harita can endo dagang semen. Nabi Musa bingung muntang turun ke Allah, kumaha cing Allah, idrib bi asaqal bahra. Musa, pukul Lautan Merah dengan tongkatmu. Maka dipukul Lautan Merah, prak, berai belah, jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah. Teu kakejar ku Firaun. Nyiakna Nabi Musa. Ombak. Bukan muncrat aja ombak. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Cek akal luar ayeuna dihujah bapak-bapak heula lalaki. Naon sababna luar biasa? Bola lautan. Bola lautan. Mau nanya ke lalaki tidak anggap aja. Ulah sieun salah ngomong di mana salah urang benerkeun jadi ilmu, urang jadi nyaho kitu atuh. Dan betul-betul saya siap. Naon sababna luar biasa? Bisa belah lautan. Naon sababna luar biasa? Tong sieun salah ayo naon? Naon belah sih cuma belah. Udah ngomong belah hareupeun anjing. Ini yang balik aing jadinya. Naon? Oh lautan jadi belah, terus atuh kadeulungan belah. Belah dia. Naon sababna luar biasa? Mukjizat. Ayat putra Allah, mukjizat ayat putra Allah. Marabis, atra, naon sababna luar biasa? Hah? Keyakinan pada Allah. Keyakinan asa ieu. Anu sakit ngomong daripada siang aja dong. Ayo bro. Bisa membelah lautan. Aduh. Mereka nyatu wae kan nyatu anjing geus 2 kali. Nah sababna luar biasa ya nu payun bisa belah lautan. Tongkat. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Cek akal luar ayeuna dihujah. Naon sababna luar biasa? Nu ngajawab itu kuasa Allah, kudrah Allah, mukjizat, itu adalah iman yang bicara.
anu ngajawab belah lautan akal kene belah. Nabi Musa bisa nyabrang tanpa jembatan, biasa luar biasa nah sababna ajaib, bisa dihujat nah sababna ajaib, bisa belah nah sabab bisa belah ya luar biasa nah sabab luar biasa belah budak-budak kayak gitu. Tapi langsung lah ngajawab iman, cek iman, subhanallah itu kudrah Allah, subhanallah itu mukjizat Allah, sahan wani ngahujah ka Gusti Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Tapi lamun akal nu ngajawab deui masih bisa dihujat. Biasa luar biasa, nah sababna aneh. Jembatan bisa nyabrang, nah sababna aneh. Tekati ku akal, nah sababna tekati ku akal. Ajaib, nah sababna ajaib. Luar biasa, bulak-balik. Tapi lamun iman lagi suruh ngajawab subhanallah itu mukjizat Allah. Sanu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Ulah ngabelah lautan merah. Allah nangtungkeun langit tanpa tihang. Tinggal kun saya kuning. Siaran tihang di mana langit? Bulan bijil cahayaan kayak gesrep bintang. Isu leungit eta cahaya. Siaran di mana saklarna eta bulan. Kun Allah yang menjadikan semuanya. Makana kejadian Isra Mi'raj Nabi mah ulah waka diterima ku akal, tarima ku iman heula. Iman karena dadamelan Gusti bahwa Isra Mi'raj Nabi ruh dan jasadnya Nabi bisa terbang tanpa pesawat terbang yang dibikin manusia. Mampu ruh dan jasadnya ruh jasad, bukan mimpi, bukan. Kok bisa? Sabab sanes kahoyong Nabi Isra Mi'raj tapi kahoyong Gusti. Atuh lamun geus nyebut kahayang Allah, bagi Allah apapun mampu. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kadituna pasubhana tasbih. Makanya Isra Mi'raj dikuatan ku Allah awal ayat kalimat namanya tasbih dilalatan ala ta'jib subhanalladzi asra bi'abdihi laila lain biruhihi bi'abdihi abdun ruh wa jasadi. Rasulullah tuh nyata ketika berangkat Isra Mi'raj bukan mimpi, cek iman sabab mampu sadayana dipidamel ku Gusti, dikerjakeun ku Gusti, lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti Allah. Yakin sadayana iman urang iman, lamun teu iman ke jeung Abu Jahal ngahijina. Naudzubillah min. Sabab jelema nu teu percaya kana Isra Mi'raj Nabi ka Abi Jahlin sawa eta sarwa jeung Abu Jahal. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Ulah ka Isra Mi'raj Nabi ek diudak-udak ku akal hirup urang ge teu karti ku akal. Sok, Bu, pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Pikiran ku ibu nu ngarasakeun hamil, pernah teh hirup di jero beuteung indung? Sabaraha bulan? Sabaraha bulan? 9 bulan cek ibu-ibu. Ayeuna bapak-bapak sugan leuwih hafal bapak-bapak sabab sering ngalongok. Ya beda ya wajah-wajah hari kokorobet kabeh. Sabaraha bulan Pak orang pernah hirup di jero beuteung indung? 10 geuning leuwih situ. Oh ayah nu 11 ge ayahnya. Ayah. Ngan mayoritasnya sabaraha bulan? Bener 8 bulan. Teu salah. Coba orang hitung. Ibu hamil sabulan, orok geus aya encan. Atuh boro-boro 8 bulan hirup orok. Sabulan ge hamil can aya orok. Karena gumpalan sperma berarti 8 geus kurang hiji sia. 2 bulan hamil geus aya can orok. Can aya karena gumpalan darah. 3 bulan hamil. Allah karena nyiptakeun tulang belulang daging dina rahim ibu. 4 bulan hamil. Karak dibentuk ku Allah janin manusia. Betul? 4 naik ke 5 bulan karak hirup ditiupkan roh ku Allah. 3
ti 4 bulan naik ka 5 bulan karasa ngageter dina rahim ibu leres henteu ti 4 naik ka 5 bulan bener teh tak jadi eleh ku aing berarti cirina aing sering ngalong jadi fitnah nama ka aing keun bae dah berarti lamun lahir 8 bulan di jero beuteung indung ngalaman 5 bulan 5 genep 7 8 salap Rojo lahir coba hayo udah ku akal pikir manusia bisa hirup di jero beuteung indung bari sempit eta beuteung indung tapi eta budak usik asep pan hirup sok ribut gini indungna kasalaki kakak tata geus najong gimana nih dikatuh bae geus 2 poe lalaki sok tau eta bapak geus 7 bulan kak geus saminggu dikenca bae budak teh bikang sapoe dari ngajur kak ti peuting mah nepi ka isuk di tengah bencong jangan lu hamil ulah lo mati pikiran lu gitu sih lu penting lo sholat sunat lo zikir lo tadarus eta anak rek awewe lalaki lo penting soleh soleha sehat walafiat gitu maka tuh kolaki kencang bikang tengah-tengah simpel deh bisa hirup di jero beuteung dong bisa sabar bulan cerita tadi 5 bulan udah ku akal karena itu ku akal tuh kaharti rek lewat mana napas eta orok di jero beuteung indung lewat jendelaan jangan napas orok ya pantoh hiji-hiji rek parebut jeung bapakna cicing itu loba ahli kokorodet Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti subha fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri mudah bagi Allah innallaha ala kulli syai'in qadir subha makana ayeuna pelajaran beres Isra Mi'raj sing naik kadar keimanan urang ka Gusti sagala rupana dipidamel digerakkeun ku Gusti makana lamun ningali dadamelan Allah bacakeun tasbih tuh bulan tuh subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan bulan begitu indah gitu sore-sore hujan raat pelentung cahaya panon pebijil ngegurat di langit berwarna-warni naon ngaranna pelangi kumaha cek nu balik kerajaban subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah berwarna-warni jadi ibadah tafakkaru fi khalqillah berpikir tentang dadamelan Allah semakin kuat nambahan kualitas keimanan orang ke Allah subhanahu wa ta'ala yang malain raja bandang wal poe neuleup pelangi uset kumaha ngecetna aisyah mikiran cek atau sekalian pikiran estegerna nepi teu ka langit cukup subhanallah anak muda balik kerajaban sore-sore nongkrong di jalan ayo dulu ke seberang jalan ayo bikang lewat make legging jubur nyetak cek budak ngora balik kerajaban subhanallah astagfirullah cuma lain dulu jubur liwat subhanallah walhamdulillah aturin tapakur siapa beki kacau bo hikmah nu kahiji tina peringatan ieu naon asep rajaban teh tazidul iman tambah kekuatan iman singkandel keimanan urang ayeuna loba rampok juri-juri setan di lumijah mamake pakan Islam ngaku-ngaku Islam tapi jeroana rek ngancurkeun keimanan umat Islam naudzubillah min dzalik Badrun sampai mempertahankan mengorbankan nyawa ngabelaan keimanan keislaman urang baulah nepi ka ditukeurkeun jeung dunya ieu keimanan nepi ka mung sujud ka Allah mung tadarus acan
zikir-zikir acan gara-gara budak-budak dunia cek paribasa Sunda mah dugu lupet tuh tak apa dan orang dibaca cek orang suapinon cek dugu lupet nyawa lain namanya dugu lupet nyawa, dugu lupet sholat, dugu lupet ngaji kurang tuh sholat kasih bukan gawe guys salse terus segitu dijin alasan kurang tuh ibadah nyata kesibukan mungkin guys jantai itu terus nyaho ajal datang teu bebeja heula mantak mampu diberi kesempatan ku Allah. Ayo tingkatkan kualitas keimanan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu jeung bapak balik rajaban nambah kekuatan kualitas iman. Tapi aya PR berat yang ibu jeung bapak. Naon PR nasib? Balik ka iman, geura pariksa anak urang-urang. Geus teu makamana kualitas keimanan anak urang. Tapi ka mana kualitasna? Kekuatan iman barudak urang ieu khawatir ieu. Lamun aya datepkeun bodoh anak urang jauh tina agama, khawatir dina hiji waktu indung bapana geus eueuh, khawatir anaknya kal agama nu sejen selain Islam. Naudzubillah min dalik sing dijaga diraksa anak-anak urang. Makana ti leutik ajarkeunana tentang keimanan. Doang kolot baheula kitu Pak. Sehingga iman-iman kolot-kolot ayeuna hasil didikan baheula. Diwaukeun ka Allah ti leutik. Indung mah ngobrol jeung orok aya di mandian, disedok, disifat, dipangkuku indung. Allah, ya Rasulullah. Ibu kitu teh ka anak ayeuna. Bapak kitu teh boro-boro. Malah dipolototan budak teh. Oh, tikatep. Kunaon jadi indungan nu cadel. Oh, ti lajak, ti menak, ti embe, ti kotok, kabeh tayang semua. Kan budak teh gaul jeung tai atuh nu betes we ngomong teh jeung anak si Kasep, si Raja gitu. Sing soleh bager, mati katep ti lajak. Anak ta ieu. Bukan hanya anak saha ku anak sia. Orok huleng teu diaku ku indung. Orok mikir, ku aing mah teu ember bijilna. Atuh indungna teu ngaku. Bapana ge aya sok kitu. Balik gawe ke mana-mana datang ke imah anaknya bisa lempang capetang bisa ngomong ngejemput bapak nemu ka panto ayah puyang bapak udah ngaguak anak tak iya anaknya hidung bisa ngajawab anak iya aduh tapi lumayan ibu apal ke datanya lumayan apal ke bisa duta hadir ayeuna isukan panggil di warung belanja cok penting hadir rajaban hadir menang naon anak tak iya tatanya baik yang kan tapi lumayan coba bubar pasnya ogoh ribut jeung pamajikan yang pernah gitu pamajikan pundung manyun bae di tengah imah yang sampeurkeun dodongkoan geus pareup-pareup aing ngaguak anak tak iya oeng-oeng anyun pemajikan seuri gitu kan dari budak-budak gitu we pas ya mah bisi salaki pundung manyun di tengah imah ece hasil rajaban boga ilmu seduh cai kopi asongkeun ka salaki ece ngaguak anak tak iya oeng-oeng ideung bisa lo jadi cabok langsung atuh hidup nama gak disebut ku sia ya Allah ya Rabbana hebat na baheula kolot baheula masya Allah ngadidik anak ti leuletik Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah baheula nami Allah nu direkamkeun diwauhkeun ka budak ya Rasulullah ya Habiballah baheula bari ngayun anak Rasul diwauhkeun Allah diwauhkeun ibu kitu teu ayeuna banting budak teh nah ayunan molor puting mewek gandengkeun mana budak batur mewek ka kieu aing tepat isu kudu nyaring budak hepe ajuri nah puting budak diwauhkeun ka juri hepe nama budak bae kana juri sieun molotot ka indungna mana jurigna mah indungna lieur susah lieu dengan juri salaki na ngarekol papana kere
juri tak molor. Tapi salaki wani nyebut juri. Yohan genang sih ditilihan juri. Ih, apa? Berem ceng, berem, ayo. Mari selamat. Sallallahu rabbuna. Eta nu kitu. Nu nerap kana hate budak tengah peuting. Dan budak dibanting ayunan. Berem. Dah hari Minggu keturut ayah ke kota. Nya budak lain molor, moloton. Udah jadi mikiran lagu yang berapa minggu. Atau kulin ke kota jeung ayah. Atuh kan bae asep kan bae eta lagu budak. Heueuh lagu budak. Tapi eusinan ditahulin. Tenan make lagu, tapi nu ngadidik ibadah tong hari Minggu atau hari Jumat atuh. Ganti judul, cek berem. Membuka lagu menang rajaban. Judulna hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Kita ibadah pakai sendal jepit, ku duduk samping Pak Khotib tuh. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Hei la ilaha illallah. Tulis mumun. Pelangi ganti mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Kita ngadidik karena ibadah. Datang bapak nak berem ceng apa nggak lagu matematika dengan kenceng jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Namun bisa kancing kena bisa ngadoa tuh kan bahaya. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4. Mun bisa ngadoa coba kalau menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8. Mun loba berkat malah hese barang ngakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun ke 11. Sebuah barang ngakan pasti bakal awet beas lumayan. 13 jeung 13 jumlahkeun 32. Mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun 4. Geus loba kami mere kami toha pamajikan bisa 4 tuh. Setuju lalaki? Ibu-ibu pasti. Ayah boga salaki setia hayang teu. Tilu akhlak mulia Siti Aulia pakai di imam. Hiji sing pinter nyanangkeun salaki ku bahasa. Ulah songong. Teu ngomong jeung salaki teh ulah muncrat ciduk kana beungeut. Bau teh jigong gitu. Suarana launkeun. Nyai ka dieu hasil rajaban. Aya naon sih, Kak? Tuh saya temen delingan kelapret. Kecil ya, itu pengalaman kasalaki kedut kan. Pokoknya salaki na eleng, salaki na kieu. Aku najia we, aing lah. Pret, delingan kelak itu saya telah pret. Setelah dia mah gitu, gelis ka dia. Aya naon Gusti ya Rasulullah, lamun teu ngarepotkeun pangseduhkeun cai susu, mangga didabelkeun ku kula. Coba ibu gitu. 2, senangkan salaki ku tingkah laku. Aing yang harapan salaki teh tungkul. Pamajikan orang gitu tuh Pak. Jujur jawab Pak. Nyiaran deui. Bareng jeung aing. Nyiaran nu bongkok. Asli. Suara rendahkeun tungkul jeung harapan salaki. Cuma lain rutinana pangrajina anu teh ngan eueuh elmuna eueuh terubah-ubah sifat jeung akhlak ka salaki ge tangga panon molotov ciduh muncrat mun pamajikan aing kitu di smackdown wae banding gua balik ngaji praktek engke nang molor dicek ku salakina ke tes malum ayeuna pulang hasil rajaban cek salakina nyai ka dieu aya naon cek salakina hasil rajaban
lain kakak teh balik rajaban asa haus sayang ngopi lamun teu capek pangseduhkeun kopinya. Oh, kopina rasa cinta apa rasa rindu? Salakina calangap deui. Kopina rasa sia. Ibu ka dapur, seduh cai kopi korong asupkeun. Apalangan. Tilu, senangkan salaki ku dandanan, osok dandan ngagelis. Kamana? Kondangan ke pasar sia babak belur. Pabrik cet paradina kana beungeut ka abeuh. Giliran molor jeung salaki malam Jumat, pas tarcis nini peret nyasar. Untuk salaki asup ka kamar bade salat isya rek sasanoan. Beringkak bulu punduk asup ka kamar. Anu cepat dah kasur, gerowak-gerowing penyisiran. Tapi kutang pegat sabelah. Sebelah sambung make panitin. Salah kena deg-deg di kamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, ieu di kamar geus aya penampakan ya Allah. Adi telak-telak teh geuning pamajikan aing. Keun bae goreng-goreng ge aing sono digabruk ku salakina. Salakina gogoakan. Panitih nojos. Terus mah goreng bau nyiksa. Tak lamun pamajikan bapak kitu eta geus meujeuhna di kana kulkaskeun. Lali cik sia aing ngajungal poe ibu-ibu paling rajin. Tapi akhlak teu robah-robah. Kaundangan ka pasar kudu babak belur. Menang nama tukang ojek. Salakina ka bagian bukelek deui bukelek. Nyengir tetir mikir sia teh. Dandan jang salaki, ngagelis jang salaki, lenjang batur. Bahkan Siti Khadijah mah hebat, selalu nawarkan diri ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti malam aku dibutuhkan gak? Kata Rasulullah, emang kenapa ya cantik? Kalau aku dibutuhkan, nanti malam aku mau dandan. Kalau tidak dibutuhkan, minta izin ya Rasulullah. Izin apa? Aku mau ibadah sampai subuh. Kata Rasulullah, ayo kita ibadah, banyak sholat sunat sampai subuh, kita bareng ibadah. Masya Allah. Pernah ibu nawarkan diri ke salaki? Geus eueuh araheun Pak. Kunaon dipiara wae ku sia. Paraban nurut henteu. Merah kotok gitu aja dipencit kok. Jeung bakakak. Cik atuh nurut sateh ka salaki. Ka guru nurut, cik guru kitu di pengajian sok praktek. Ka undangan. Nah kitu awalnya mah dibikang mah kitu di papagahan teh kitu. Mantap nerap ilmuna ngalawan. Ya Allah, Pak, nanti boleh pakai enggak? Praktek mulai isukan. Cek salakina, emang kunang? Kalau boleh pakai, aku bisa sholat isya mau dandan. Lamun teu butuh, tek molor. Sungan terek ibadah, tek molor. Cek salakina, oke, aku perlu. Bapak jawab, ibu jawab, oke, aku layani. Beres sholat isya dandan sing mencang. Bisa membeli neon terapkeun beungeut ngacang. Itu beres sholat isya duduk santai di tempat tidur nunggu suami pulang sholat isya. Salakina gegeraan balik ke janjian. Begitu nyampe ka imah buka pantok kamar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tring nyengir. Salakina kaget. Masya Allah.
enggak Oma, aku sungguh Hani, aku lupa Rika. Nah aku ingat ada Oda. Goblok Oma, ingatnya Kak Oda. Aduh, salah kira ngegoak muji pemajikan gelis diukna tempat tidur. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Pemajikan bunga disebut bidadari yang ngirdei taing salah kira calangap na patok kamar. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning. Jengir lipan medok pas jengir cangkang jengkol nyelapin aja. Untuk saya cangkang lamun tangkal itu. Sakitu mah daek dangdan kene alhamdulillah. Cek salakina nyai jamu-jamu kakak mana nu pesanan kakak di berang eta na meja Kak. Geuning 2 gelas nu kula hiji Kak. Nu kakak mah kuku bima nu kula sari rapet. Nu kakak nu mana gelasna nyai? Pamajikana poho, da gelasna ngarendeng. Tinu ieu kan nu mana bela. Jamu-jamu ieu moal mata putah. Bararodo duan. Ayeuna salakina nginum sari rapet. Pamajikana nginum kuku bima. Yang sosodoan teu jadi. Aliwu di jero kamar. Pamajikan angkat dadak haras ke pararugi. Salah kira cerik tapi gak isuk rapat tapi bisa kiini najis. Hei si Allah marek lu gitu ya. Pepen Wahyu Komar dengekeun, Herman dengekeun, ulama kenu gitu. Turutan mah Rasulullah. Rasulullah kumaha asep bejakeun atuh pantenya ho. Setiap rek melepas rindu sareng bojona, Rasulullah lain nyiaran jamu-jamu, lain tapi ngajakan mandi sunat. Sampai meh sosonoan nu disebut mandi jafaf. Niatna namanya tulkusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Beres mandi sunat, wudu, beres wudu nangtung 2 rakaat salat sunat. Minta ke Allah hayang turunan anu dareukeut jeung Allah kitu. Hayang turunan sok ieu mah hayang anak saroleh ai cara salah. Boro-boro wudu mandi, boro-boro balik ke sawah men gajreng we ka kamar. Oh, doran pacul ke bawah. Itu hirup nanti budak nanti heras beheung. Boro-boro wudu haliwu memesosonoan nyaran dong bebek. Itu hirup nanti anak nanti maling entok ya unggal gitu. Salah siap karena jika tuh temandi oge wudu heula memesosonoan gitu. Yang ilmu aya loba budak gadis kene asep jadikan pelajaran eta ilmu supaya barokah keturunan saroleh ahli ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kudu ala ilmu nanti ayeuna persiapan insyaallah rumah tanggana sakinah ke mawaddah warahmah pinuh kurahmat jeung ridho Allah. Anak saroleh bagja ka indung jeung bapana boga anak saroleh bari nurut. Naon sababna? Pan ayeuna teh loba kolot ngeluh gara-gara nyeri hati dilawan ku anak-anakna. Bener kan? Tinggal ya zaman ayeuna geus beda. Baheula jeung ayeuna beda. Baheula mah teu wani ngalawan indung jeung bapa. Ngadege sora bapana dehem, anak baheula mah sieun ngadegdeg. Ngadegdeg cicing budak baheula. Ayeuna kitu teh. Ayeuna kitu teh. Tibalik kana indung bapa nu sieun ku anak ayeuna mah. Bener teh? Bapana dehem anak kan melotot nondah cuk bapak teu ceng teu tibalik baheula mah kolot sieun ku anak baheula mah anak sieun ku indung bapa ayeuna mah indung bapa sieun ku salah saha
Ayo jawab, saya nyalakan ke anak. Salah kol. Kolot non sababna anak mah doang kacang. Ai kacang kumaha tuturus teh pager. Pagerna nangtung kacang melunan. Tuturusna deng kacang deng. Tuturusna muyupuh kacangna ngelayah. Budak mah ibarat kacang. Tuturusan kusaha ku bapakna. Sabab bapak-bapak nu boga tuturus. Nu boga kebon kacang makna bagi-bagi tugas bapak ada lempeng tuturus, tugas emak ngoredan kebon kacang ulah barala teuing sok loba orai lain jorok iki eta pasunatan ti Rasulullah diantarana 5 ti Nabi Ibrahim asalna disampurnakeun ku Rasulullah. Hiji naon nyundatan khitam itu Nabi Ibrahim sunat. Yang kedua nyetrip kumis lamun dilalaki sunat eta. Nu katilu neuk tekan kuku sunat eta. Nu kaopat ngerok bulu kelek sunat. Lojar Arabi siga mawa kotok jagung. Nu kalima sunat ngerok bulu sayang careu. Yang lalaki sunat tadi kerok sunat pak 6 bulan sekali. Awewe sunatan diduduk. cicing siapa nurut siapa diajarkan kebayang senar gitar gitu terus Asep siapa nyiksa. Selamat mencoba. Bo ayeuna loba kolot nyari hati kuat geura tinggal budak ena maghrib keluar mau samping doa reka pengajian padahal bantu pagi di jalan jeung babaturan untuk belalan dari babaturan anak milu abring-abringan kemana-mana teu pararugu daru tengah peuting pagi jeung musuh tawuran ribut di jalan budakna jadi korban beunang sabetan peso aya di rumah sakit indung digedoran peuting-peuting ku aparat bapana hudang aya non pak ieu dina foto na HP aya foto tawuran anu korban ieu budak ayeuna di rumah sakit budak bapak lain heuh ieu pak anak kula lamun geus terjadi kitu saha nu korban jawab saha nu korban budak astagfirullah teu didenge aing ngomong sakieu teh make salon aing tadi nyaritakeun nu di rumah sakit teh budak berarti korban saha aing yang menyebut kolot. Emang bapaknya miluak tawuran mau panci tengah putih satu korban nurugi korban bener udah capek-capek ayo ngomong terus aku guru balikan deh nyari takut anak hah? Geus biar dia siapa cicing emang gambar ini dia bo zaman ayeuna model gitu loba kolot nyari hati kuat baheula bapak naik kaliwatan ini bapak dodongkoan ti kajauhan bebeja mah bah geser diupna kula rek liwat bisi kadupak anak urang gitu teh sopan santun gitu teh geus eueuh ayeuna mah bener teh inum jajalanan teu neuleuh teh budak men seret mereka nyungsep inum bapak ngagoler tengah imah di lengkahan sia gua jeleng lengkah gagok nincak beuleuh bapana mereneh anak jurig sih geus nginjek leher bapana molotot ka bapana bokap sih bokap itu bahasa timah sia nyatu jeung teri tina sungut bijil bokap datang indungna ih nyokap datang nenekna nyoket
datang akina iya kok kita bahasa juri gitu kan loba golot nyeri hati kuat jelas kesaksian salah saha bahwa mati leuletik ku kolot dididik karena agama budak ngaji ka imah kiai mun teu indung bapakna anu ngalongok ka imah kiai kiai anak kula aya teu ngaji aya keur ngapalkeun ka nepi ka disusulan ayeuna mah lurjeun aya mah kolot sia rek ngaji rek henteu masa bodoh rek salat maghrib rek henteu masa bodoh hati-hati lamun dianggap jauh budak tina agama kudu bapak ti ayeuna rasakeun ulah ka di akhirat eta budak bodoh tina agama ngagusur ka indung bapana ka neraka di dunia keneh geus loba nu nganyerikeun hati indung bapa bener teu bagja ibu lamun bapak boga anak masantren ibu jeung bapak teu ngadidik ngan ngabiayaan nepi ka sukses ternyata budak jadi di ahli ibadah hebat saleh nikmat bu ketika ibu jeung bapak sakaratul maut engkak-engkakan rek ngalepaskeun nyawa ibu nelpon ke peda salaki engkak-engkakan rek ngalepaskeun nyawa nelpon ka kiai kiai anak-anak kula tita balik heula minta izin aya naon bu ieu bapana sakaratul maut anak tilu di pasantren dararatang adi lanceng datang nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapa nanu keur sakaratul maut bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim datang anak nu kadua ti pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapa nanu keur sakaratul maut bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak anu pertama diuk gigireun bapa nanu keur sakarat diangkat sirah bapana di lahun ditalkiran ku anak anu soleh menang ngadidik kiai bah sing kuat iman sing istiqomah jaga keimanan bah tuturkeun ieu kalimat nu dibaca ku kula asyhadu an la ilaha illallah bapana nuturkeun baca kalimat syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bapana miluan nuturkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapana maut bagja ninggalkeun dunia yang hareup ka Allah bapana diantar ku anak nu saleh ku kalimat-kalimat zikrullah hayang kitu hayang kitu bagja bu senang pak tapi rugi indung jeung bapak boga anak toleh lawan kata soleh adalah toleh make tok naon toleh bangkar warah degel belegu binti bedegong bapana sakarat engkak-engkakan anak nu leutik datang ke keloyongan bama action goblok bapana sakarat disebut action tolong datang anak luka dua bikang lain dikir lain tadarus lain baca Quran cerik roroesan abah ampura nyai loba dosa gak abah satu bagus banget tong di pikiran banyak but bapak anak sakarat ayo nyebut naon tidak aku keur sakarat gut goblok deh datang anak nu kahiji ngaco gandeng mewek roroesan Ampuraku lalu dosa ka Abah sok tenurut ka Abah satu batang loba pikiran bah tak loba pikiran bebaskan Abah bebaskan kan bae sawah mah kebon kukula imah kukula warung mobil motor tabungan kabeh kukula terjadi bapak napai malah bapak na hudang canggih sakarat bapak na hudang nangtung cek bapak na tolol dia ajar baik geus ngarampok sia na'udzubillah min
Subhanallah. Sing saroleh anak-anak orang mamin. Ya Allah ya Rabbal, teu mampu ngadidikna anterkeun kana mampu. Tu aya pasantren, tu aya majelis santri nu istiqomah. Sok sanajan ayeuna teu loba nu mara santren sing istiqomah. Insyaallah saeutik anjeun tapi bakal berhasil jadi ulama-ulama Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Hiji tanjepkeun keimanan si kuat ke anak-anak urang. Nu kadua hikmah Isra Mi'raj nu terakhir quwwatul ibadah, aya kekuatan ibadah. Hasil tina Isra Mi'raj Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kewajiban sholat sampai terjadi Isra Mi'raj. Bu, Pak, rukun Islam aya sabaraha? Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Hiji syahadat, 2 tilu, 4 5. Ulah dibuka kak, ulah dibuka ngaja. Tan wetan ngomong. Eta. Ulah dibuka. Jang contoh ka dieu, lain jang nino. Aya sabaraha rukun Islam? Hiji, 2 tilu, 4 5. Ieu rukun jang mageuhkeun kana Islam. Pageuh rukun Islam. Ku 5 rukun. Kabeh mageuhkeun kana Islam. Ngan anu fatal hiji. Ketika nu hiji eta ditinggalkeun, ajur eta Islam runtuh. Naon? Salat. Wajib-wajibna salat. Tingali. Rukun Islam nu kalima naon tadi? Tinggalkeun ibadah haji. Ngaku Islam tapi terlibat ibadah haji, masih disebut Islam? Masih disebut Islam? Masih. Nu kaopat naon rukun Islam? Puasa di bulan Ramadan. Tinggalkeun nu kaopat ieu rukun. Puasa di bulan Ramadan ditinggalkeun, masih disebut Islam? Masih. Masih. Nu katilu naon rukun Islam? Zakat. Tinggalkeun zakat. Ngaku Islam tapi tilok zakat, masih disebut Islam? Masih. Tapi coba-coba nu kadua ieu nu fatal. Tinggalkeun rukun Islam nu kadua naon? Salat nu 5 waktu. Runtuh agama. Maka rasul Nabi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Nu ngadegeun salat berarti nangtungkeun, nu ninggalkeun salat berarti ngaruntuhkeun. Eta. Yang narima perintah ibadah nu sejen, Allah cukup ngutus malaikat Jibril. Jibril, sampaikan ieu perintah ibadah ka Rasul kaula, sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula, sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula. Tapi ketika rek narima perintah salat, Jibril jemput Rasul kaula, dirahasiakeun ku Allah. Langsung Rasul yang menghadap Allah menerima perintah sholat 5 waktu, asalna 50 waktu. Nu 5 waktu teh penyempurna di sholat-sholat Nabi sebelumna. Subuh baheula dilaksanakeun aku Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam diluncurkeun di surga ka dunia, di satu wilayah bernama Bud, perbatasan India dengan gunung naon teh salju teh India teh ngan mahabahasana Bud, satu wilayah tempat turunan Nabi Adam. Dilungsurkeun Nabi Adam ke dunia, datang ke dunia tepat waktuna subuh, berakhir malam mau menjelang pagi. Maka Nabi Adam sujud syukur ke Allah, terus ngalaksanakan sholat sunat, ngalaksanakan sholat 2 rakaat, disebut sholat subuh. Lohor, duhur dilaksanakan ku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipiwarang mencit putra Nabi Ismail alaihissalam, terus dituntun Nabi Ismail dicanak ka Jabal Kurban, maka pelaksanaan eta kurban dipencit Nabi Ismail terus digentos ku gibas nu dicanak di surga ku malaikat.
Nabi Ismail terjadi di pencitna sabab digantian ku kibas, maka ningalikeun rasa syukur Nabi Ibrahim ke Allah pas lengser panon poe lingsir di tengah-tengah waktu masuk na duhur, maka Nabi Ibrahim ngalakonakeun salat 4 rakaat itu disebut salat duhur. Asar ku Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus keluar tina perut laut, Nabi Yunus dimakan oleh laut Nun, laut terbesar, maka Nabi Yunus dikeluarkan terus nyampe ke sisi pantai, tepatna lingsir panon perek maju ka sore disebutnya sholat asar, maka Nabi Yunus ngalaksanakan 4 rakaat sholat asar. Sholat maghrib dilaksanakan ku Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa ngalaksanakan sholat maghrib 3 rakaat ketika suruh panon poe ngarasakeun syukur ke Allah, dijauhkeun tina fitnah orang-orang Yahudi Israel sabab ibuna Siti Maryam teu gaduh caroge tapi boga anaknya eta Isa alaihi salam. Maka syukuran sabab dihindarkeun tina fitnah ku Allah subhanahu wa ta'ala, maka laksanakeunlah Nabi Isa 3 rakaat disebut salat maghrib. Salat Isya dilaksanakeun ku Nabi Musa alaihi salam ngarasakeun syukur ke Allah salamat tidak udagan Fir'aun, sampailah ke pesisir pantai Mesir Nabi Musa, maka Nabi Musa pun merasa syukur ke Allah ngalaksanakeun salat 4 rakaat disebut salat Isya. Disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad lo tadi 50 waktu jadi 5 subuh, duhur, asar, maghrib, maka nanti aya di syariat anu bakal diturunkeun ke Allah saparantosna syariat Nabi Muhammad SAW. Sabar syariat Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna seluruh syariat para nabi dan para rasul Allah. Kullu syariatin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi Allah geus disampurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Maka nabi teh nabi sampurna, penyempurna seluruh risalah, umat tage umat anu sempur bakal kenging syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitulah mudah-mudahan aya manfaatna, ampura tina segala kekurangan, sahabat majuna ieu peuting teuing. Mudah-mudahan sehat panjang umur, sakedeung di Ramadan sing panjang umur. Insyaallah eta rek kamarana panjen can tutup doa aing teh. Aing can salam-salam acan sia teh sopan. Dan wajabab ku jubur segala rupa. Kapan arek nyai ya yang doa heula bu calik ke lagu anu butuh doa anu teu butuh mah teu nanaon, mudah-mudahan dijabah amin doa urang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafina wa kafiru mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Punten ka Kiruyani sim goreng bade langsung bae berangkat meluncur moal ka ditu deui doa bae sing sehat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.